Anak muda, request lagu Burung Kakak Tua. Sok, ayo, sok burung mana nyanyinya? Sok. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Komandan, komandan. Suara nu nyanyi teh sama jeung nu ngaledek ka komandan. Hah? Ini heueuh. Yuk langsung samperkeun yuk. Ayo. Anak muda, orang teh kuat hayang ngisinya ya Oh, atuh sok jeril tong lila. Hap. Nah, hatembang teh sareng nyindiran urang. Nyindiran. Nyindiran di beh mana mak? Oh, tadi kadenge didinya nyindiran giginya tinggal dua. Naon maksud? Oh, sana anak muda, naon maksudna? Cih, kan eta mah urang keur nyanyi mak. Kang Lima, eta mah jebak hayang si Ajril lagu eta. Ah, sia. Bisaan ngelesna anak muda. Cih, bener eta mah hayang si Ajril tadi cenah request cenah lagu eta, nya kurang di play mak. Lah, sia kehead. Ini rumah sakit milih aman. Aing jadi katembluhan butut mau gara-gara si Ajril da ongkoh deui ieu. Ngaledek henteu atuh mak. Ah, yeuh urang milih aman ya. Ya, Mama Rabing. Tah, kitu kehead. Awas ya mung salah kali-kali deui ku aing direnos. Heuh, Mama Rabing jiglah dari itu ya raludet ah. Arek lah hayu. Heuh, jig. Bye. Anjing, temen parahang kitu sungut ampun. Komandan, nah teu nanya ka urang, teu kadola kumaha? Duh. Hampura euy teu katempo urang keur baluang. Baluang kunaon tuh komandan, teu katempo urang. Lah, urang teh keur baluang ku masalah materi. Kumaha tuh hayang loba duit tehnya? Oh, puyung ku materi. Ada saya solusinya komandan. Yo, naon solusinya? Emak pengen tahu. Ada atuh komandan. Komandan daek teh nyusuana. Ah, urang mah nu penting loba duit arek dilaksanakeun. Asli komandan, hayu atuh sang kasimbah Jambrong. Yuk. Tah komandan, ieu teh pabrik tuyul. Tuh, aya simbahna. Hayu atuh urang yang buru-buru loba duit. Heuh atuh hayu komandan. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kieu Mbah Jambrong. Hop. Aing geus nyaho anjeun datang ka dieu hayang naon? Hayang tuyul lain. Anjir sakti Panglima. Nyahoon urang ka dieu hayang tuyul. Ya atuh Panglima moal salah. Ieu teh tuyul teh. Aya macam-macam rupana. Aya nu kelas ekonomi, aya nu kelas eksekutif, aya nu kelas VIP jeung aya nu kelas VVIP. Sok hayang tuyul nu model kumaha. Aduh, Panglima udah berkelas-kelas. Awas bis wae. Aduh atuh, sok buru ya milih nu mana komandan? Lah, Mbah, abi mah meuli anu pangalusna we, ami teh loba duit. Urang apal eta mah. Anjeun mah hayang nu VVIP. Tapi syaratna anjeun daek teu eta nyusuan. Lamun sapeuting cai susuna kudu aya sadreup. Sanggup mah, abi sanggup. Apa saja yang harus kulakukan demi uang. Cing daguan. Ku aing cuang panggil salah tuyulna. Cus plos, kocar kacir plos. Hei tuyul. Iya, Mbah. Maneh daek teu disusuan ku Mama Rabing? Duh, nini-nininya, Mbah. Heueuh, daek kumaha teu? Lah, embung, Mbah. Nah, Ku nini-nini mah urang bisi paeh, Mbah. paeh kunaon? Lah, embung, Mbah, nu kitu mah atuh neangan, Mbah, anu bahenol, nu montok, anu bodas kitu, Mbah. Heuh, sampe meh dibikeun ka tuyul ge mbah ge hayang teh mek dihancam. Lah, si Mbah mah atuh ka urang heula meureun. Ye, cicing maneh mah kapanan urang dununganna. Ieu Heueuh, mah ieu arek moal ieu. Lah, moal lah, mung aing mah sin paeh itu mah susuna kadaluarsa. Cih, nasieun paeh pan maneh teh geus paeh. Lah, da mung paeh 2 kali. Heueuh atuh cigis ah. Duh, Mak. Tuyul teh embungeun. Mungun kunaon, Mbah? Duh, sebenarnya mah berat Mbak mengungkapkan itu teh, tapi dah kudu jujur ya. Si tuyul teh embungeunna pedah disusuan ku nini cenah susuna teh kadaluarsa mah. Gua edan. Tuyul goblok sugan. Ayo ya, balik. Wah, da bener ieu ini. Kawan. Oh, aing teh ini.